Mencari teman memang susah nyamannya. Cek Roma Irama ge eta teman anu sahabat anu susah mah nya buktina naon cing si buta nu ti gua hantu. Aduh eta mah keur susah-susah ngalawanan lawana keur hut-het. Nah da monyet nama keur ngadangu kencangeh gar. Ayeuna dongeng jelma anu ditinggalkeun paeh ku salakina. Harita di jero imah aya nu ngalayad lobaan. Pamajikanana ceurik balilihan disisieun layon anu ngajepat di tengah imah. Ieu layon teh bakal diangkut digotong ka tempat anu dituju. Angin ngahiliwir dibarung ku hujan ngaririncik. Anjing babaung ti kajauhan. Teu lila anu ngalayan teh nyobaan ngahibur atawa supaya anu ditinggalkeunana teu pati sedih teuing. Ceuk nu saurang. Atos atuh ibu ikhlaskeun sing sabar. Ceuk eta pamajikanana ceurik. Atos ibu. Beuki tarik ceurikna. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah ditinggalkeun. Atos ibu sing sabar ikhlaskeun. Ceuk nu ngahibur bari ngusapan kana tonggongna. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu betul teu ikhlas teh kunaon? Ceuk pamajikanana beuki tarik. Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangbayarkeun cicilan mobil, Mia, imah, kartu kredit, listrik, telepon. Galetuk manehna tuluy pingsan. Boga minantu balik ti luar negeri. Tah hiji mangsa ai si mitohana teh jang geus kolot umur 70 tahun. Ujang eta mawa minuman kitu seger meureun kana awak. Hayang bapangasan merak regem di luar negeri wungkul. Dijentrekeun da tukang mabok teh sanes Pak ieu mah matak mabok di leutna ge. Ah teu kitu Ujang. Tong abobodo ka bapak. Da bapak ge apal merek ieu mah minuman anu nikmat. Matak ngeunah kana awak. Jengkel ta minantuna teh nyatu pacap. Cobian beres sagelas. Waduh Jang, nikmat pisan bergacung jempol nikmat ya. Sae deh Jang. Jengkel beres sagelas. Lak. Aduh, eta mah nikmat bisa guprak eta. Mitohana teh. Begitu lilir sadar. Jo nyamperkeun, bae totolonjongan Jang. Aya keneh cenah eta inuman seger teh geunah kan awak kararampang. Lain hampang Pak mabok bapak teh. Man, aya dongeng deui ieu. Pan sok aya nu iklan mini dina koran man. Tah, aya nu maca koran tuluy nelepon siga kieu obrolan dina teleponna. Halo, ieu sareng nu kagungan rorompok nu bade diical teh ya? Nuhun pisan Pak. Bapak Priyogi. Sumuhun, pedah we asa mirah pisan mung 5 jutanya. Sageung kumaha eta rorompokna teh di mana? Mohon ite rompokna teh ageng Pak. Kirang langkung 80 meter pasagi, tanahna 120. Mung satengah permanen, temok sapotong, tos 5 tahun teu dilinggihan. Listrikna oge tos dicabut. Sumuhun. Duh, lebarnya. Kan welah perkawis listrik mah urang pasang dewe. Nah, henteu dikontrakeun. Nu mawi teu aya nu kersaeun, Pak. Naha? Jalaran pengkeureun sareng gigireunana astana ageng. Kata tangi tebih pisan kinten-kinten 5 kilo. Estuning pika keungeun, Pak. Saurna masuk aya we. Bangsa nu jurig-jurig wae mah.
Oh, ada gitu mah punten tecios Da abdi mah nguping nawai ke tos muriding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Hiji waktu man aya jelema ka dokter ngomongna kieu. Hei dokter, penyakit apa saya ini? Kayak diperiksa heulanya. Tuluy si dokter teh mariksanya man. Cabak sini, cabak sana, tuluy make stetoskop. Tarik napasnya, Pak. Dah gitu. Dalila si dokter ngomong kieu. Penyakit bapak teh loba Pak, tapi nu leuwih katinggali mah stroke. Eta si non teh pasienna tuluy ngomong kieu. Aduh Bapak, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak saya, penyakit saya pasti banyak Bapak. Eta dokterna ngahulang itu kunaon jelema teh bobok kudu ka rumah sakit jiwa. Man, cing dangukeun ieu obrolan indung ka anakna. Kira-kira sok simpulkeun. Anaking, kade maraneh mah laku lampah teh ulah jiga bapa maneh. Kabogohna loba. Maker ngendog wae ge bapa maneh mah wani nyeleweng. Komo basa maker nyileunglem. Cus we manehna mah kaditu ka dia. Indung naon man? Cek indung hayam bener. Ari budakna tuluy ngomong kieu. Boa emak oge sok salingkuhnya. Eta mah teh dia haja atuh. Cek indungna tuluy ngabalieur. Indung hayam. Aya prajurit Indonesia kan dikirimnya ke Palestina. Tah, keur ngarumpul prajurit Amerika, Israel jeung prajurit ti Indonesia maranehna ngobrol kieu. Cek nu saurang ti Amerika. Saya mah keur zaman perang Vietnam eta mah kabeh tama Vietcong ditembakan ku saurang. Weh, jiga Rambo we urang yeuh cenah. Anu urang Israel si tentara Israel teh prajuritna teu eleh geleng. Cenah aing mah tah nu Palestina pasukan anu marawa batu ku saurang ku saya mah ditembakan kabeh beak cenah. Urang nu urang Indonesia embung eleh ku sabab nu duana bararadag jangkung badag. Nu prajurit Indonesia kan lebih letik nyaman. Tuluy ngomong kieu, rekan-rekan, cing saya rek nanya cenah. Ya, mau nanya apa? Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau anu dina suku ngabledug moal cenah. Eta mah prajurit di Amerika jeung Israel lalumpatan, padahal mainna ngasahukeun nincak tutup panci. Man, di Arabnya ayeuna keur musim haji ya. Saya pernah ka itu keur umroh. Aya naon ngaranna teh kusir onta nya. Keur mersihan onta keur disikat we menika herang si buluna teh. Pabi teh taros mang halas gitu. Jam sabaraha ini gitunya make bahasa Arab. Si etana teh tuluy si etanya si maaf punten ieu mah non teh etanana onta nya titik-titik kunang geuning aya nganyutna tah kumaha teh dioyageun we geus dioyageun teh jam 7 kirang saparapat den cen eta abi teh ngahulang bisaan si emang eta. Ini tapi teh bari mikirnya ngomong ka babaturan. Tah si Mang eta bisaan nyaho jam sabaraha ieu ngan saukur ngoyageun atau ngagoyangkeun nya si etanana onta. Baturan teh hayang nyaho nyamperkeun nih. Mang, cing punten, tabu sabaraha ayeuna? Tah ayeuna mah pas jam 7 ceun tadi kirang saparapat. Hebat. Nah bet bisa kitu Mang, bet bisa apa ngan saukur ngaoyageun etanana? Ari nen cenah
naon sesah na sok tinggal kapal ditu. Ieu mah pedah we kahalangan kun nyanut onta cenah. Tuh udah ketinggal itu aya jam dinding tuh badag tuh cenah bari nunjuk ka belah ditueun onta. Man, wa. Man. Jawab betul. Bul atuh. Man. Aing. Pas kamari datang bus ke Indonesia nya. Pan manehna teh mamawa mobil kendaraan pribadi manehna. Si Bush, si Presiden George W. Bush. Saha dulur? Itu terkenal dengan maneh teh ka dieu teh mawa mobil sorangan. Tah. Samemeh balik ngomong kieu ka pejabat Indonesia salah sahijina. Cenah, kamu ini mobil you boleh ambil gratis. Si pejabat Indonesia nya dengan arif dan bijaksana ngajawab kieu. Terima kasih Tuan Bus. Saya tidak bisa menerima pemberian saudara dengan cuma-cuma, dengan gratis, karena nanti saya dianggap mendapatkan suap dari Anda. Oh, kalau begitu you boleh formalitas saja. You boleh bayar 1 juta untuk mobil saya yang anti peluru. Oh, kalau begitu mah saya ambil semuanya 10-10-nya ya. Man, ayeuna keur rame-rame pilkada nya. Halo? Ya. Tah, eta teh nyaeta pagawean politikus sungkul. Ayeuna urang dengekeun obrolan hiji politikus keur non teh berpidato. Saudara-saudara, politikus itu menarik pedah tina kata-katana. Jadi tina bahasana anu menarik. Seperti halnya buah dada. Ternyata buah dada itu menarik bukan karena bentuknya, lain tina bentukna hungkul, tapi pedah tempatnya, ya. Pedah tempatnya cocok. Coba bayangkan kalau bentuk buah dada itu ayana dina tonggong. Pasti tidak menarik. Cuk eta politikus nu lain ada rindir. Aya budak balik sekolah tuluy ceurik. Kunaon beuceurik? Ceuk akina. Tadi dicarekan ku guru teu bisa ngajian matematika. Mata oge ceuk aki oge. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula beuteungna sarapan jadi teu nyeri beuteung. Si aku mah dasar salah. Carita guru di kelas. Si Iman keur di kelas wa. Ngahulang weh. Cek dosenna teh. Iman, keluar sia. Bapak da abdi mah tina naon itu tadi ge abdi mah cicing wae. Heueuh, justru kusabab maneh mah cicing wae, ditanya ngahulang wae teu ngajawab pertanyaan. Ka itu sia keluar, si beungeut sia. Man, hek nanya kuring sok. Sato naon anu pang sehat-sehatna di dunia? Satu sehat 5 sempurna. Salah. Naon atuh? Sato naon cing? Sok binatangna lah naon we sebatkeun hiji. Sapi. Salah. Taluk. Ampun. Taluk. Ya. Tah, sato atau binatang anu sehat mah belalang jeung kupu-kupu. Aha. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Festival deui nya ieu mah lomba deui nya eta lomba kehebatan masing-masing negara boga keunikan tina flora. Non flora apa? Tatangkalan. Tah, ayeuna ti Jepang manehna mamerkeun bonsai, tepuk tangan. Wow, hebat. Ini bonsai
Sakura tah Kemang Sakura. Tah ayeuna orang Indonesia naik ke hareup. Terus diangkat manehna teh dibuka make make kain. Tah ieu bunga bangke. Wah tepuk tangan hebat cenah gede. Terakhir orang Arab diharapkan tatangkalan nyamannya. Nangtung eta mah jubahna dibuka, logodor teh ditinggalikeun nu manehna. Bari ngagerowok, ini punya ana kaktus bertuah. Nu lain teh penonton lainna tepuk tangan cing haruleung we. Nu gelo sugan urang Arab teh. Man. Manuk naon anu jangjangna dina suku, huluna dina suku, panonna dina suku, buntutna dina suku. Manuk katincak. Pinter. Man, dongeng dina angkot nu budeg jeung nu bonge man. Cek nu bonge kahiji. Rek kemana Kang? Abdi Abdi mah anak kaopat tina 5 bersaudara Kang. Sami atuh. Abdi mah dek ka pasar baru. Ari Akang anak kasabaraha? Jauh sih ti dieu mah. Nya kudu 2 kali naik angkot terus di bumi abdi mah lah rada lumayan. Mohon. Ari kitu mah sami orang tehnya 5 bersaudara merenya. Bade ka pasar baru abdi mah tiasa sarang atunya. Eta nu da angkot kabeh saleuseurian ningalikeun nu duaan eta. Terus si ieu nya nu nepi ka bareng eta nu budak jeung nu bonge ngomong kieu. Tingali jelema saleuseurian karunya nya jiga nu bararonge. Nya karunya tingali nu dina angkot saleuseurian jiga nu bararonge. Tengah dengekeun urang ngarogoh kitu nya. Man, anu 911 deui nya ieu mah di Amerika. Kirining telepon, telepon. Halo, Pak. Saya mau melaporkan kebakaran, Pak. Iya di mana? Ini, Pak, di jalannya. Ya alamatnya Pak, sok cepat dicatat dulu alamatnya. Ya, alamatnya Jalan Kemuning nomor 40, Pak. Kok seberapa? Kemuning 40, Pak. Loh, itu kan kantor kami. Itu. Ya, kantor Bapak keburuan. Saudara-saudara, sekarang giliran orang Meksiko untuk memperlihatkan kehebatannya. Tah, dikeceng kumanina teh aya koin dialungkeun ku babaturanana. Wer, ditembak. Tas. Eta koin bolong tengah-tengahna pisan, hebat. Padahal koinna teh keur muter keur wer keur kitu dialungkeun. Namanya nya tah ayeuna nu kadua nya eta orang Jepang make samurai diangkat syak pas dicoba kumanina sabetkeun what eta tangkal sagede munding langsung potong. Tah nu katilu ayeuna urang Indonesia. Naon tah? Manehna langsung masang jurus. Hiat. Laleur dihareupeunana ku manehna disabetan. Tapi eta laleur ngan wi. Pal we napal dina ieu non golok non bedog. Seserian tah orang Meksiko jeung Jepang teh cenah. Geuning eta ngapung keneh. Bari bangga eta orang Indonesia pariksa heula cenah. Ditingali make mikroskop.
Ternyata dengan 2 sabetan eta lalat geus disunatan ke orang Indonesia. Wah, man. Ingat kene tebak-tebakan anu tanya anak ye. Naon bedana soto jeung siti? Nya, Jawabanna naon, man? kacang. Tah, eta mah pan standarnya. Nya, Padahal jawabanna teh loba, man. naon? Jawabanna bedana soto jeung siti, lamun siti bisa nyen soto, tapi soto teu bisa nyen siti. Hiji. Salian ti tadi kacangnya. Nya, Anu kadua nya eta soto mie na teh sok bodas nya eta ku soun, tapi siti mie na hideung. Terus lamun siti geus kolot pan. Eta mah ubanan mah. Man, nyaho si Otis. nyaho. Tong disebutkeun aslina mangaranna sahanya. Nya, Si Ortiz pernah nanya kieu ka bapana, "Pak, cenah nahanya Gusti Allah teh cenah nyiptakeun panon poe teh ngan hiji cenah matahari, cenah naha ngan hiji." Cek bapana teh, "Tong aneh-aneh lah nanya teh." Nya jiga nu kesel. Maneh mah hiji panon poe wage bisa nyeun maneh jadi hideung kitu cenah nicakeun treu komo 2 cenah. Dah ieu mah dongeng anu ujug-ujug dina telepon 911. Lamun di Amerika, lamun di Indonesia teuing naon atulah 112. Halo? Halo? Iya, di sini emergency. Dengan siapa di sana? Duh, dokter, iya pun anak. Nelen pulpen, eueuy pulpen, kumahanya? Saha di situ teh dokter bukan? Ya, pokoknya ini untuk emergency. Ada apa? Iya, ini pulpen diteuleuy ku anak saya, kumahanya? Ya, sebentar lagi petugas saya akan ke sana, Bu. Nah, aduh, nuhun. Untuk sementara apa yang sudah Ibu lakukan? Aduh, nya abdi nulis ku pulpen heul ku patlot heula we da pulpenna katereuy ku pun anak. Di kantor polisi. Kamu maling domanya? Sanes Pak Polisi, sanes abdi mah sanes maling doma. Syah, maling doma ah. Nya atuh Pak Polisi. Tah gitu atuh ngaku. Kamu maling opatnya. Henteu Pak Polisi, abdi mah maling hiji. Cing sumpah Syah. Mohon sumpah Pak, abdi mah maling hiji. Indungna hungkul ngan anakna nuturkeun. Oh iya. Man, rek nanya, aya jelema terkuat di Indonesia teu? aya. Saha? Sahanya Sok sebutkeun saha? Samson. Lain di Indonesia ya mah. Sikus naik-naik. Nu bener man. Teu apa? Aya jelema anu ngaranna Lisa Rumbewas. Naon teh? Eta teh tukang angkat besi. Terus Tapi aya nu leuwih kuat deui. Saha cing? Nyonya Menir. Soalnya berdiri sejak 1822. Diuk-diuk. Man, wa, aya dongeng lucu. Ngaranna ge canggih gan nya. Man. Tah. Hiji waktu aya lalaki, salaki gitu, lalaki datang ke dokter ngomongna kieu. Dok, istri saya marah wae ngambek. Si dokter tuluy mariksa. Kamu teh gagap. Itu karena ya setelah diperiksa anunya kamu bobogaannya kepanjangan teuing, itu teh harus dipotong sebagian. Potong dok. Saya potong. Dipotong lah. Tidak nanaon. Penting mah saya datang ke rumah dicarikan ku pamajikan.
Ya boleh, boleh. Gancang carita tuluy dipotong. Krek. Tuluy cicing heula tuh. Tuluy balik weh nya. Tah enggeus nepi ka imah dicarekan ku pamajikanna teh. Tuluy balik deui. Dokter, terbalik si dokter mah. Wah, nu penting mah saya bisa muaskan pamajikan saya lah. Guys, saya mah teu keun bae lah saya mah etana panjang oge keun bae lah saya mah gagap oge nu penting mah nu sayana jadi panjang deui. Song sambungkeun. Si dokter tuluy ngajawab kieu. Maaf. Tidak bisa disambungkan kanu abdi Pak Haji. Sok, Man. Ya, ieu mah urang tatarucingan aya namanya. Siap, Man? Siap. Hiji we pertanyaanna. Lamun budak nya naik sepeda gedebug jatuh labuh Nya. bahasa Cinana naon? Hakan we. Oh, maunya gitu. Naon atuh? Can lihai. Hiji waktu, Man. Hiji waktu aya bosnya, ieu mah bosna teh pemborong walah pokona dongeng teh loba duit tah. Hiji waktu manehna narima telepon ti awewe. Biasa da manehna mah sok sering narima telepon awewe tinu teu pararuguhnya. Kieu dongeng teh. Halo? Kadenge suara ti kajauhan teh teu pati jelasnya teleponna teh rada beberak-bakan. Halo? Halo? Ya? Di mana? Wah, halo? Duh, tidak jelas, Udah tunggu aja di tempat biasa. Di tempat biasa? Di mana? Masih kurang jelas teh telepon teh. Halo? Aduh, kurang keras suaranya, Kurang keras. Halo? Kumaha sih? Cek nu di seberang ditunya. Cek si bosna teh kieu. Tempat biasalah, mah nya teu apa. Di dia we didinya di seberang jalan, tapi tong deket ka pasar. Soalnya di situ istri saya cenah keur di pasar keur balanja. Di seberang sana ujug-ujug jelas suarana teh. Heh, saya teh pemajikan didinya. Dasar manut ya. Saya teh kakana beres belanja ya. Buru bangun. Buru jemput. Dasar lelaki. Aya budak, Man. Panggih jeung tukang peuyeum. Tuluy ngobrol siga kieu. Mang, ari peuyeum tina naon? Peuyeum tina sampo neng. Nang habet tiasa amis. Oh, geus asak. Oh, nah geuning abdi mah kamari melak samponya dugi ka asak teu amis-amis. Kumaha nya? Kedah koneng heula cenah. Isuk-isukna panggih deui ta budak teh. Mang, ari sampe asakna kumaha? Koneng cenah. Ah, si Mang mah bohong. Geuning eta kamari sampe si Mama meser asak kalaka kula we cenah coklat ka hidang-hidangan. Hese ngan rangkeunana ka budak leutik ini teh ke tukang peuyeum teh geus kitu. Pidato hiji RT di kampung saya, Man. Hiji waktu manehna teh kaangkat jadi RT. Tuluy kusabab geus kaangkat titah pidato perdana. Teh biasanya pidato awal. Manehna ngomong kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sebenarnya besar kemaluan saya berada di depan ibu-ibu semua. Tetapi karena didorong-dorong oleh teman-teman sekalian, tetangga semua, sehingga saya berdiri juga di sini.